Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya mengutep penaklis mengutep alhamdulillah dinten kamari menginten mengutep ngajarkeun sebenarnya sanes ngajarkeun di banyak urang sasarengan jadi tata cara niup lagu Bambung Hideung teh istilahna mah kedah sapertos tadi si rasa sareng emutan teh dirasa gitu jadi diresapi gitu ulah sekonyong-konyong belado geuning ngumpul kan aya teh jeung rasa insyaallah moal kenging tapi lamun rasa jeung hate teh direskeun gitu nya tareng emutan naon teh coba diresapi gitu kantos mau teh ti payung menuju belajar jadi ku guru teh istilahna mah kada ieu hate ieu teh diuk teh peureum gitu seram tapi peureum sanes peureum iya tapi rasa gitu ngerasakeun gitu. Nah sapertos bade lagu Ayun Aming kan lagu Ayun Aming teh aya petit sapertos surupan kanggo taropet khusus petit tungkul dina Ayun Aming aya sareng seueur naon cukangna lamun dina mah tuguna seueur di dinya dina lagu Ayun Aming mah aya tihana pangota surupan ieu kanggo surupan khusus kanggo tarompet tungkul teu nganggo kawih. Tah eta kan aya eta sapertos surupan kanggo tarompet tungkul. Sapertos kanggo kawih tah ieu. Langsung disabat ku kawih. Padaina ku tarompet tungkul. Sami sajajar sareng kawih nya sadayana tah lamun kanggo petit ieu lamun khusus kanggo tarompet tungkul sareng penca tah ieu beda sampes rolak ieu ya tah eta petit berarti eta kanggo khusus kanggo tarompet kanggo penca hungkul jadi petit. Jadi bentennya kanggo surupan, kanggo tarompet tungkul moal tiasa kaudah ku kawih moal lataran naon tarik ka dituna teh. Terus ieu. Wah, moal kaudah ku kawih oge, tanu tadi mah kaudah nya. Jadi galimerna teh benten gitu nya, benten kanggo kawih sareng khusus kanggo penca. Lamun ieu mah jadi kan penca aya aya masuk ayat. Naon tara nganggo kawih eta berarti ka apa? Ayun Aming teh ku eta we langsung. Ulah surupan model tadi kan tadi mah eta tadi teh apa nah eta mah sareng kawih. Jadi galimerna teh dina C benten namanya. Benten kan dudang dudidadung tuh kadinya kita tah kitu nya ti mau teh rede punten pisan ka rekan-rekan mau teh anu tos ya eta mah pasti kalau udah main mah rapal insyaallah mau teh kada ngajar ngajar punten ieu sarengan jadi cara-cara kieu tah kitu nya insyaallah tas sakitu ti mau teh punten bisa ujung minum kopi itu bari gitu nya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.